Cek Kiai Mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teu beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehna bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali nelekeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina didelekeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut didelekeun eta asal geus daunna nah didele ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuan Si Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari. Nomor kahiji ceuk kamari wa indahu mafatihul gaib. Di Gusti kunci-kunci gaib. Ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah Subhanahu wa taala. Hiji nomor kedua wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi tiberang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigawe hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek dibere sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuting udang ti berang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas
nuges umurna bangsa 60-70 moal kebal deui dijamin moal bae geus nu mentak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si mbak bloon teh mah aki-aki teh nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki nurug cupu teh mah budak teh pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu nama sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon tah aki-aki tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong tah aki-aki ya Allah make SMS-an keneh aduh aing garetek gadegena ge aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus anda datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura hehehe blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeran maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal dihampura deuk maling di bae eta blon ta jelema inna rahmati wasi'at kullasyai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus teulah urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurbah heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Taya tobat cak Gusti Allah ari pa abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban
bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah, nyana keur mentah hampura ka Allah. Aing teh ya cek Gusti Allah. Berarti nyaon nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Gopor. Geus, hei hamba kaula ngahampura ka anjeun. Geus, dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana dihampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari. Geus. Salamet. Malam Kemis judi deui. Aduh, cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui. Ah, tetep aing memang tugas nulisan bae. Nulisan bae nya mah tuh. Tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jahit minta hampura. Dihampura ku ulah deui nya. 2 kali nyeun. Sia kabarieun salah kuari salah deui bae. Teu hampura deui kudu hampura. Geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia. Awas ya geus maja sia ieu. Kadituna tinggal ka mana eta tas maja. Aduh, barang nyeun salah deui ka 3 kali. Gas, endit sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Pohara. Gas, aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ya. Endit sia. Eueuh hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Dak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Aduh, lada jasa. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Aduh ngomong deui geriasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal lo pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 anak. Eleh, kotok ngileungleup. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah. Kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah, anu ngahudangkeun Gusti Allah, nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah. Kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah. Deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya. Numantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat
anu ngeleken luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya eueuh meunang ngeuweuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara eueuh lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah nu maehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun meunang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat teh modal-modal keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing mah geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung kura iya aya ya Allah lalakon harta sing hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil Pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh Pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cak leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nailah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin ulah naing jeung sia mah Ali Sadikin wawasanna luas bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategisna di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari masya Allah keluarga
Terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu ayah anu nipu di pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nyana katipu berarti tah. Tah loba ngajakan abah kula. Terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain di rarasaan. Sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa. Kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh. Di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah. Aya incuna ku nu ngaji ka dieu. Seuri bae nyana bener bener. Nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta. Naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot. Keur carita harta sugih jasa. Pat susah jasa kuari. Jih nang saha eta? Nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat. Luar biasa. Hartaku jadi korup. Wah, luar biasa. Nu ngadaharna lainnya na rugi amat. Menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil. Nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu. Otak pikir tah. Nyana nu disidang anak nu ngeuna anak mah bakal disidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi. Lenser Soeharto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Cek Gusti Allah sia de galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang. Di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadong ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar. Ji ulah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong kuari teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti janggakeun ka Gusti teu puguh teu karuh badai di Amerika endeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di matak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi. Wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umatnya ngagakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh
dek ngalawan kumaha bejana asal ngalawan rantai asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik penting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadihi lawan Gusti Allah mantak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadihi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fauqa ibadihi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadihi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika ku urang dihirup kadinya aya teh pipanyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadihi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker jieu atuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa paeh kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahruh meng inum ji aing jadi kos kieu ye geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin
lamun urang geus datang ka aku yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syai'atu ilah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rezeki teh kumaha cak-cak cicing bae hiber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kudaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imana hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak nyana mah asal kaluar bae tadi paratok teh huluna cek kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon ya teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak eta cak kadengena doang kurang padahal mah Allah jika kadengena ku urang cek lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak aju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak tak eta kitu teh eleh ku cak urang waduh seato ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh seato ilah hese tah dibere contoh ku seato ilah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji di kenca
nya tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan kata bahasa hibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal-amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun. Pokoknya mancak di dirinya ge pancak di dirinya tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masya Allah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah waka catet ulah waka cak nu kenca padi geus beramal goreng nyana heula la'allahu yatubu boting tobat ke abeh ulah aya catetanana geus tunggu aya Ki Haji ngebonceng si Mbak cek anu katulah waka catet ulah waka sabar heulanan sabar tebot beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng Simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas Isa Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacang keng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui teh dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat masya Allah kali mendak sing ade dua malaikat na ieulah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana urangna aya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus bareng-bareng ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku dua manusia kabeh Haji Asep ayo timbang teh cak Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyagan tah jelema ge mah nuluku nu kiceup-kiceup ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh ieu ngaboncengan si Mbak SMS-an teu katobatan
eta bahaya sih ada dan lain-lain. Masya Allah Inggris jasa. Wa yursilu alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neulekeun urangnya na teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neulekeun cek malaikat aduh taki haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki jadi dia lebih gitu aya kacangan nih urang isi nasup kadinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaran tilam nah hirup urang dititipan dua malaikat ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid ta datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasala siji aranjeun kabeh al mautu pae tawafathu rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakni ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nya nata ngan anak buah nawah geus teu kahitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan-utusanana pemimpinna hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka lauhil mahfuz neuleuk deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuk deui ka isuk-isuk neuleuk deui nu mantak dideuleuh lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek kieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atuh piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti
mustawan Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina. Didelekeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal Sidratil Muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tanggal Sidratil Muntaha ku malakal maut teh didelekeun eta asal geus daunna nah dideleuk ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannya anak masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg kene cek Tuhan Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah sebab tuh deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji nomor kadua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriang malah kapae abah mah kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger kene prak isukna modal nya nyahoan antak Ki Haji iya nurang cerita paeh mah masyaallah tah mantap 40 poe ngaplek geus mayit ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mayit eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikatna bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu nu ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah bigireun ieu mah nu geus gering 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut ieu teh gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae ngaplek kakara ieu sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih deuk ka mana sih hidih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha fima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah pae sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haq
pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu bener-bener dek dinaon ke dia liu jazihib dek dibalas kuari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tama ke urang berbalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang kaditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana. Jadi di awak kurang teh aya dua, nomor kahiji jasad, nomor kadua ruh. Dua. Ta eta teh ngasukeun roh kana jasad. Diserahkeun ka Gusti Allah, nyanggakeun sadaya-daya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Ai jasad mah kasih kandel, supliun bangsa handap, zulmaniun bangsa poek, bangsa zolim awak urang. Afanun bangsa bacin bau awak urang. Airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazifun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non, sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Ini mentak di ilmu toriko, engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek naon dek dibersihkeun ruh teh. Sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah. Nu mantap ketika ditimbang berat ka katuhum. Padahal amalna teu sabaraha. Malaikat ge protes, "Gusti, jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat." Hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah. Lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung, tiap diuk, tiap rek sare, ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah. Ruhnya na ancul-anculan ka aing. Nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah. Geus teu make awak deui. Awak basa birata mah lalagaan doang. Ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngahareupan si embak jang nu handap kitu bae tah hirup mah kitu bae tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim golbu ruh ketika maca sholawat golbu ruh ketika istighfar golbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh roh urang ya teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar geus sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cakroh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa keudeuh geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cakroh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di start teng ayah bae jahe tadi ke mana kasih kupa aja nanti gue lagi endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye mbah jeung sa sorang gue lah milu bae oke deh eta roh mata dendam roh tolol goblok ciaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus
bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak Roma ulah cilaka ieu cilaka Roma pancet gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh menang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah ku ari tinggal diasup-asupkeun bae tata cak roh teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah cilaka ieu balik ka Gusti Allah aduh cilaka jasa yeuh tetep we cak kawan nafsu lah roh ieu putih tanya dilalaunan kan kurang emang mbak di mana cicinya di situ di Cikupa deket Citra ya emang sebelahnya Pabuaran situ udah lama mbak di lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya Lampungnya di mana mbak saya Lampungnya di Krui jauh iya jauh makanya segen pulang sekira itu udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya jadi sekarang janda saya Pak Haji punya istri nggak punya sih atau punya juga nggak apa-apa emang di agama makan boleh laki-laki makan 2 Masya Allah mantap aduh luar biasa muringkak bulu ujianana aduh ya Allah ada nomor HP-nya enggak kata terus adlot cakrote aduh haji cak nafsu terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adapun ka ditu nama atuh aing geus terus rumah tangga main teu atuh tuh babari teh mah tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah masyaallah eta kos kitu tah keur di jero majelis iya waduh geus tobat aing geus tobat keluar ti lawang majelis eueuh deui tak tobat masyaallah nah awak kurang teh 2 roh hiji jasad hiji nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekan awak goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeun tungtung nama ka neraka jeung aing-aingna roh kan bawa ka neraka sial jasa cak roh teh ye atuh cak roh teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh ye pan aing mah bangsa robani sia mah bangsana bangsa jismani sia mah pan sakifun berat supliun bangsa nafzulmaniun tah ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh aing teh teu bisa daya sebab aing melatih bisana aing kanyahoan aya di awak sia pan sia ngaji ka Cilongo pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah pan atuh sia keluar di majelis aju ngridit deui atuh sia teh ngabejaan ribut cenah di hareupeun neraka ribut cak malaikat ulah ribut sia saruana eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan gede kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling aing teu bisa aing bisa neuleuh doang teu boga suku kumaha nyokotna tuh neuleuh bae aing saruat bisa lempang aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia ayo dipunggu nu gempor ku nu buta ada dampak deui kebeneran ayo leumbang cekelah ngarang nage buta ngaler ngidul doh dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta
ribut ke nu buta teh jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Gusti, abdi mah pan lamun henteu dibawa ku nu buta mah, abdi deuleu tinggal deuleu pan gempor. Cak nu buta tolol sia meureun. Aing bisa leumpang ya, aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut, cak malaikat ulah ribut, kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Nu mantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah, ja ieu teh bakalna summaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikeun seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Hala eling lahul hukmu, hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh. Jaksa mana jaksa? Pengacara adieu sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum, hakim teh, jaksa teh, pengacara teh, termasuk polisi nu sok bawaanana, termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung ngawenangkeunana, dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia? Anal Malik cak Gusti Allah. Ai raja kuari. Ayo sia. Sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha rangda? Tah nu rangda mah abdi nyaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho rangda?" "Nyaho rangda mah cenah." Tapi nu geulis doang, blon teh coba eta. Lurah tah mah tuh. Nih dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi. Ada cak Gusti Allah. Eling, awas, ingat. Allahul hukmu. Hiji nu boga hukum Gusti Allah. Dekumaha engke urang peta urang. Sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana. Geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan. Engke mah dikulub gadinya krebek kuari dasi ambay-ambaya. Kuari sapatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa. Istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimiti nu putih katakan nu hideung los. Engke sia rasakeun. Ala lahul hukmu, Gusti Allah nu boga hukum. Moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafazoh nu nulis. Mayal pizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid. Geus urang mah tinggal sadar. Wa huwa asraul Sibin Gusti Allah nu panggancang-gancang nang hisab. Gasmal bisa ojah urang kukumaha ge. Mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam.